Dipirig ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatid asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI pun lanceuk Kiai Haji Abdurrahman Salemur saperjuangan ketua DMI miwah santri nuku simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD Bapak Kapolsek anu enggal neme 2 sasih kawitna ti Tasik ayeuna nugas di wilayah Cisondari muga-muga anjeunna betah. Saur anjeunna mah anjeunna teh penggemarna ibu-ibu eta mah karek eceuk dirina. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun ibu gering leos ka dokter ditanya naha make jeung ka dokter jawabanana hayang sehat. Tah ari ibu ngariung di ieu tempat cenah bejana ieu teh pangaosan sabenerna ai pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Apan ceuk urang Sunda mah kade nu ngaran hirup teh kudu eling kana purwadaksi. Ari purwadaksi teh cita-cita mimiti kudu akur jeung cita-cita di akhir. Loba jelema sangsara tuluy usaha hayang beunghar tapi naha geus beunghar poho kanu sangsara. Loba jalma anu gering leos ka dokter hayang sehat tapi naha geus sehat teu merhatikeun jelema gering. Nu leuwih parah rakyat nyaralon hayang jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat naripu rakyat. Mata kudu eling karena purwadaksi jelema bodoh cenah hayang pinter naha geus pinter ngadon nipu nu bodoh. Ulah waka ngaku pinter lamun sapanjang hirup ngewa keneh kanu bodoh pan pinter teh keur ngoncoran nu bodoh ieu pinter ngadon ngewa kanu bodoh geus we deuk ngewa mah teu kudu pinter jadi jelema belat ge bisa. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah kabeh baroga ilmu ngan hirup mah poek wae da kabeh ge ieu teh anu naragog di ieu tempat teh arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees da kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah geuning fakir miskin mah sakapeung diarantep. Jadi urang teh naha urang teu boga ilmu atawa nu leungit teh cahaya ilmu tah nu leungit teh cahayana lain ilmuna. Urang ge nyararaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tanyakeun ka ustad dalilna naon kitu tah dalilna wa'tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyarek pasea tapi naha nu garablek dalil pasea wae. Apan ibu ge arapal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jeding. Berarti nu diteangan ku urang teh naon ilmu tawa cahaya ilmu. Da ari ilmu mah enteng ibu jeung kuring teh geus pada boga dimodalan ku Allah taala tah nu leungit teh cahaya ilmu. Saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu jawabanna ngan hiji qalbun salimun iwal teh jelema nu hatena geus bersih. Cek ibu hayang menang ilmu pertanyaan lamun Allah nitipkeun ilmu ka ibu sanggup teu? Da loba jelema dititipan ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu jujur ngusrukeun kana jurang kahinaanana. Aduh, geunah ieu ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah. Ibu hayang beunghar? Ulah waka hayang beunghar lamun hate acan beunghar. Da jelema anu geus beunghar hate mah jujur boga rezeki saeutik hayang ngabagi-bagi boga rezeki samet ge hayang teu weleh hayang barang bere tah ieu mah lamun jelema beunghar tapi kotor hate beuki beunghar beuki adigung hirupna jadi kabeungharan ngajongklokeun kana jurang kahinaan
make kongkorong 20 gram kan lempang nama jika nu make kongkorong 2 kilo dongko. Padahal Allah nitipkeun harta teh ka jelema nu bersih hate. Lamun Allah nitipkeun harta ka jelema nu bersih hate, loba hartana tah ayeuna tempo make jeung aya santunan yatim, make jeung babagi ka fakir miskin. Sabab harta saksi engke di akhirat yatim jeung miskin. Poe ayeuna jigah miskin nu dibere, engke di akhirat masih miskin nu mere ka urang. Pan ditanya nu beunghar ti mana harta dipake naon? Pan cicing we nu bager mah si miskin bakal nagog, Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun keur diri abdi. Ngan lamun nu keur beunghar pedit wilujeng. Engke ditanya di akhirat ti mana harta dipake naon? Jawaban sarua dipake fakir miskin. Nolol fakir miskin ti surga, wadul Gusti dagor babatokna. Poe ayeuna si miskin direret ku juru panon, di akhirat mah urang bakal neneangan ka si miskin. Nah butuh saksi harta urang dimanfaatkeun ku dirina. Poe ayeuna ieu budak yatim jigah nu teu berharga dibere santunan, dibere duit jigah nu teu berharga, matak hakikat ceuk ilmu hakikat mun urang mere ka batur lain batur nuhun ka urang tapi urang kudu nuhun ka batur. Urang mere duit 100.000 sabenerna lain keur mere tapi keur nyokot kahadean ti Allah taala. Well. Matak tong sok adigung hirup. Heeh ya. Nah ari manusia boga naon geus kernaon harta disombong-sombong. Da untung kena hirup si miskin deuk dahar wae si miskin tara loba pamikiran. Panu beunghar memikir heula dahar restoran mana menu sabaraha duitna sabaraha can dahar geus ongkek. Coba nu sangsara nu ayana meja dikedewek kajen angeun kacang hasem teu sieun ku nyeri beuteung. Mata ceuk panalungtikan nu miskin mah panjang umur naha pamikiranna leungit beban. Ku bangsa teu sieun da eueuh paokeun, ku tuyul teu sieun da eueuh cokoteun, malahan mah panu beunghar menyieun tolak bala. Gambar pedang nalawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup, gerateangan imah nu sangsara nyieun tolak bala teu pantona ge rujad. Matak tuyul teh blus-blos we. Lamun Bapak Kapolsek pidato kade di urang teh kudu ngarona nu beunghar pangheulana nagog hidup Pak Kapolsek, hidup Pak Kapolsek, sae Pak Kapolsek. Nu miskin mah hayang mantok ngadenge ceramah kitu ngarona nah dan nu miskin mah eueuh palingeun panggih jeung bangsat ge si miskin ngadon ngawangkong euy bisi manerek maok di urang aya coet jeung mutu. Mata kade ibu perbandingan jelema teu boga motor jeung jelema nu boga motor, toong hirupna da lieur atuh. Nu boga motor sare teu tibra, motor di luar kudu diampihkeun. Coba nu teu boga isa geus hees mah. Jadi teangan harta teh nu matak ngajongjonkeun hirup, matak pahajiayan jeung reng-rengan MUI, reng-rengan DKM ngayakeun ieu santunan teh hampura lain deuk kahinakeun budak yatim tapi ngangkat darajat pikeun anu merekna yatim jeung miskin jadi saksi di akhiratna. Ari hirup ukur disebut geura sok. Naon rek dipikalegeg hirup mah ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, teu sudi. Nama ke jeung teu sudi sieun teu akur jeung tugas. Hanas disebut pejabat aib kalakuan ngabangsat. Atuh naon beda jeung garong, Mbak. Sababan boga tugas pejabat tugas nanya ka rakyat jaradi pejabat ngadon ngagarong punten deuk ngagarong mah teu jadi pejabat teu kudu sakola luhur na teu wirang kolot beak sawah hayang jadi pejabat kikituan geus jadi pejabat nipu rakyat mengo nu kitu patut teh. Aduh. Ibu satuju kana caritaan kuring. Tah lamun satuju yeuh ibu nu ngomongna. Ayeuna kuring disebut ustad, disebut kiai, horoream. Sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh ka batur. Na kudu kitu ai ustad. Apan ustad mah tanya ka pun lanceuk ka Kiai Haji Abdurrahman, cing teh tad naon ai tugasna ustad jeung kiai ulama teh warasatul anbiya. Pewaris para nabi, gerayu urang bawa pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud. Urang ngacung, ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya nu baru sampeana eta mah sanes tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Imah Nabi butut tapi masjid didamel, itulah Nabi.
nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal tuh awakna pangajian hatena mah suudon wae aya panya urang calager itu gitu matak hate manusia mah teu bisa dikobet lautan jero bisa diteuleman punten hate deet manusia mah hese dikobet buktina eta bieu dibikeun moal jamna moal kabeh kompak nyebut moal awakna pangajian hatena mah curigaan matak nu ngaran kahirupan kuring teh ibu teh kuring kuring teh ibu lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal heuh sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun memeh ngukur kalakuan batur memeh ngarampa kana rasa nulian gera rampa awak sorangan saha urang sabenerna matak memeh ceramah punten ibu ulah gumelis nah geus leungit modal mun aya budak ABG datang kuring sarangeo nana gerhana antep dek gumelis ge budak ABG boga modal geulis coba nini sarangeo ustad cekek geus eueuh modal gumelis keneh bener matak hirup modal nati Allah dicabut deui ku Allah teh mere harta ngan hiji waktu Allah bakal menta bikeun da urang mah tukang parkir mobil datang, motor datang, mobil dibawa ke nubogana, pan tukang parkir mah ukur 5.000 perak, narima we, tak ieu teh urang teh tukang parkir. Harta dibikeun ku Allah dipenta, bikeun deui da lain nu urang. Boro-boro bab eta kageulisan ibu ge lain nu ibu nu Allah. Pan ibu teh geulis teh 30 ka handap, ayeuna mah punten mana ayeuna. Geus laleungit kieu. Pan ieu teh bentang na Cisonari bareto mah pan ayeuna bentang teh eueuh ketit-ketit acan geuning ge. Geuneuk we jeung geuneuk. Tanpa make up tanpa sidau mah saha urang teh heuh kitu we. Hawuk cenah. Matak ieu nu hadir di dieu teh hampura. Ieu teh kabeh disebut kabehnya berarti asup kuring. Ieu nu hadir kabeh paralsu. Paralsu ya teh. Ibu datang pengajian geulis heueuh wedak dipake lipstik dipake apakah ibu asli joro-joro kuring kabita henteu nah palsu dan nu asli mah tuh nu di imah daster merengkel baju de tuh soek nih eta ngaku eta kadang-kadang dikegepan ku pemajikan bari bau kelek nah meni bau-bau teuing ku bapok ibu daek heung teu kajeun coba deuk pengajian parfum sakala dipake ieu teh palsu Pak. Nah nu beunghar asli palsu nu beunghar gaul jeung jenema nu leuwih beunghar hayang gedong 2 sertifikatna kabangkeun jadi gedong 2 mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun jadi 2 punten cek hareupeun umum gaya meraan kepalsuan sisirah mah ngebul tiap bulan setoran ternyata urang di dunya hirup teh keur munian kepalsuan. Nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga tapi Allah kermunian kagorengan kuring ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah kermunian kagorengan ibu lamun ku Allah dipesek saha urang sabenerna Allah talung keneh rambut gondrong bukan pembohong jujur eusi hatena daripada dijas make dasi ari aspal diharakan nu disebut jelema beunghar teh nu kumaha bro da jelema beunghar mah bisa nulung ka nu butuh bisa nalang ka nu susah sanajan duitna leutik pan ieu mah baleunghar gedong boga sawah boga mobil boga jabatan boga nah hak rakyat leutik dikokon berarti sangsara keneh hirup kitu aduh paling rasiko ceramah kieu mah teh diulem deui paduli teuy da teu hayang teu mung hirup nah kuring hayang jadi penceramah mung geuning eta jadi penceramah apaan kuring mah teu nolak teu hayang teu mung kumaha kodrot ti pangeran deuk jadi penceramah mangga Gusti deuk eureun gepek bae Gusti aya nu ngulem silahkan eueuh wae teu nanaon cak-cak cicing reungit hiber nah cak-cak lintuh jadi hirup mah tong sok bebela teuing kana kahayang capek. Tuh para dewan kunaon asup ke rumah sakit di daerah Cisarua heueuh teh duit beak sawah beak ku pemajikan di TJ jadi henteu tak jadi itu gelo teh lantaran ieu nu ngagelokeun duit dicapluk ai nyoblos ka nu sejen
Kunaon sih itu mah kejeng gelo selantaran tetulus jadi dewan melaan kahayang sawah beak imah beak pamajikan di TJ jadi henteu melaan kahayang nepi ka stres tong hayang bisi teu jadi bisi lieur tong embung bisi dibere moal nolak matak hirup tong hayang tong embung beres Pak. Tah ieu teh nana gerhana teh teu hayang teu embung mata rek aya nu ngulempek deuk eueuh bae deuk payuheug henteu kajeun naha dalin barang dagangan nyarane kana harta aya beakna nyarane kana pangkat aya eureuna nyarane kana jabatan kena pensiunna nyarane ka salaki aya maotna nyarane kana viral aya redupna matakna naonan hirup nyarane kanu kitu patut deuk nyarane mah ka Allah taala nu langgeng salalawasna ibu nyarane ka salaki pan geus maot teh teu narima loba awewe nu stres lantaran salakina eueuh nepi ka jebleh bebeakan bapak ari abdi bade jeung saha keung bade ngiring we ka jero kubur lol sobat kuring Kiai Haji Abdul Rahman istighfar lol deui bapak bebede teu kengeng kurumu cek ka polsek halangan nolol kuring pan dijejek juk deuk milu mah geus gebrus maka jero kubur rorowesan deui kaluar tah berarti bapak neangan cinta sejati ti pamajikan ka salaki itu bohong gede moal kapangi pamajikan cinta sejati kanu jadi salaki moal kapangi da cinta sejati mah Allah ka makhlukna nabi ka umatna inung bapak ka anakna matak meungpeung di dieu loba budak ABG tong sok katibu ku bibir jalu moga jeung engke keur aa ayeuna keur aa can kawin geus diserenkeun reuneuh atuh maneh teh nu kitu teh katipu saha nu wirang kolotna bener tapi situ apal ieu teh ibu nu dipayun abdi teh korban wungkul pan keur bobogohan majikan heueuh jatuh ti tajong kumaha ceuk lalakina kamu sakit kumaha ceuk ibu bareto iya kumaha ceuk salakina makasih ya kamu perhatian sama aku coba geus kolot kieu jatuh ti tajong molotot nalo eta batu eta cokor memilu wae atuh ah matak iya teh sebenarnya korban Pak bener pon kitu deui bapak sarua korban nalika bapak apel keur ngora naha teu ngarokok dompet tinggalin kumaha ceuk ibu ieu we atuh ceceh abi heula coba ayeuna bapak teu ngarokok kunaon pa teu ngarokok duit eueuh eureun teh bese batur oge matak cinta sejati masa gelo-gelona urang sabejat-bejatna urang sateucereug-teucereugna urang Allah mah teu meuleh nawaran tiap detik tiap menit tubu ilallah taubatan nasuha hei manusia geura tobat ka kami tong kalangsu dina dosa padahal Allah mah uninga kaayaan urang Pak bener nabi ka umat apaleun nabi teh urang teh jelema doraka jelema anggang tina sunah tapi nabi mah engke di akhirat geus cicing di sawarga turun keneh neangan umat nepi ka bahasa ummati padahal umatna berdegong jiga urang tapi diteteangan ibu boga salaki berdegong tuluy rag-rag talak pangih di uleman eudeuh neangan budak nyampeurkeun ge ka dieu saja tong nyampeurkeun si bagong tuh nabi mah uningaeun bedegong ibu bedegong kuring bedegong bapak bedegong sararea nabi uningaeun tapi masih diteteangan ummati matak deuk neangan cinta saha salian cinta Allah cinta nabi cinta inung bapak deh sanyahnyana ibu kasalaki anger lah komo nu geus kolot kawin jeung budak ngora ngarurugi maneh teh bisi dia aya bapak-bapak nu yuswa 50 tahun tuluy meunangkeun budak ABG tong sombong engke kaduhungna mah geus kolot pan umur 50 tahun mah imah pageuh baju weuteuh dar seueuh kongkorong boga gelang aya raos pamajikan bari ngora ngan engke bapak geus lempang kieu tah bakal karasa kumaha ceuk pamajikan boro lempang teh hararese teuing bener mata hirup kudu saimbang we nu ngaran hirup paling nyeri hate gara sok bapak maot teh imah boga sawah boga mobil boga maot bapak karek matang puluh kurumuy lalaki ngora aduh imah menang bapak nu ngajedog maru matak bisi di dia aya lalaki nu keur begar jeung budak ABG geura tobat beak tah harta teh lain bangga alhamdulillah akang mau kolot ge menangkeun ABG ayeuna ngomong kitu engke geus kolot nyeri hate moal teu parek arisan jeung babaturan kadiekeun duit bapak milu ngajedog
Mata hirup mah kudrot irodat ti pangeran tarimakeun. Ibu tong mikiran gedong, tong mikiran sawah, tong mikiran mobil. Loba jelema stres mikiran hayang gedong, loba jelema stres mikiran hayang mobil, loba jelema stres mikiran hayang sawah. Nanaonna tong make jeung lieur teu boga sawah da moal paeh teu boga sawah. Tong make jeung lieur mikiran mobil da moal eueuh jelema maot teu boga mobil. Tong loba lieur mikiran gedong sigrong 3 lantai da moal maot teu boga gedong sigrong 3 lantai. Tapi saminggu teu dahar jelema maot deuk syukur mah ti nu leutik heula nalah nu gede datang. Ieu mah nu gede di pikiran nu leutik poho. Bener ya? Tah awak ibu geus pararoho kana awak sorangan. Halis geus alus antep. Ieu mah meuli dieluk-eluk ka luhur. Atau nempo urang ti kajauhan teh kuajikan nu berat kiceup kiceup. Teu nyaho balik ti dieu mau motor gelebug angin badag nilep halis duanana pan ti kusruk kana susukan kakara ngomong ya Allah nah Allah dituding lain Allah dudut bulu panon geus heeh ulah jiga artis teuing irung oge pegek hayang mancung dioplas akhirna nyengsol geuning pan ayeuna mah ngek aduh lebok mengeus deuk irung gede ke dek pegek dek leutik sabodo justru nu romantis mah nu irungna leutik salaki dek sare teh kitu we muih-muih eta tah ieu pun lanceuk teh Kyai Haji Abdurrahman kawitanana salemur jeung kuring ti Cilangla oh ieu oh geus aya nu budak badag geuning ieu keneng terus nikah oh bisa acan dek dipangneangankeun gitu. Atur nuhun. Tuh. Matak hirupa konsepna bersyukur. Artina bersyukur teh tumarima. Pak Haji Yayan, loba duitna ngan punten nya ge loba duitna loba tugasna. Al haya'u minal iman. Jelema teh kudu baroga ka era lamun disebut ustad tapi masehaan batur. Era lamun gedong sigrong tapi dihareupeun imah loba jelema nu teu boga imah teh dipanggieunkeun. Kudu era ari urang dahar ngeunah ari tetangga dahar jeung hulu asin. Kudu era ari urang sawah lega ari sedengkeun batur mah hayang nyawah ge hese. Kudu era garableg jabatan aya raya sangsara diantap. Al haya'u minal iman teh kembangkeun. Bener. Tak ibu ge kudu boga ka era ai pangaosan osok ai kasalaki hohoak. Matak nu ngaran hirup hampura urang teh disebut hamba Allah tapi can ngilu karena sifat Allah ari ongko hamba Allah ari sifat hawa nafsu jejing ari ngomong hamba Allah ai kenyataan hawa nafsu mana hamba Allah teh mana lamun hamba Allah kahayang Allah sifatna nurutan sifat Allah keputusanna lagi keputusan Allah sabab keputusan Allah mah terbaik di dunia jika sangsara di akhirat mah nguntungkeun bener mata kuring ieu jadi penceramah musibah nah musibah sieun omongan teu akur jeung pagawean munafik teh lain keur batur keur awak sorangan aya diomongkeun tahajud aya unggal peuting hees tah komo bab poe ieu bab sedekah era demi Allah innamal shadaqata lil fuqara sedekah lalajoan ku ibu omongan kuring kanyataan mah kuring lain sedekah naon ngadudut saha nu bakal sedekah nyareng-rengan DKM jeung MUI heueuh da atuh ditampa da butuh jadi munafik teh geuning lain keur batur ieu kana bibir sorangan mata kuring jadi penceramah punten lain anugerah musibah lamun dibawa kana anu jerona bener Bu keheul atuh mata kade hirup teh ulah jadi oray sok pikiran oray setahun sekali oray ngajepat teu dahar teu nginum artina puasa pan ganti kulit ngan ngaran anger oray tah pangaosan urang teh punten kade bisi jadi oray ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad nu deukeut jeung nu jauh didatangkeun pertanyaanana ganti teh jeung hate-hatena nu rungsing anger, nu pedit anger, nu kadul anger, nu buraung anger, nu wadul anger, nu salingkuh anger, nu popolotot ka salaki anger, teu akur jeung dulur anger, pasea jeung salaki anger, pangajian ge anger, pangajian mana nu keur dipigawe
mata kerobah eusi hate lamun ibu beres pangaosan ngahargaan ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkeup aya engke salaki bakal nanya kunaon mamah uing ngaos jadi lebay oh tobat demi Allah isukan bakal ditanya deui mah aya jadwal ngaos deui cek salaki nah bapak miwarang wae ngaos ka abdi resep eta kurobah hatena ngan lamun teu robah-robah nu karek robah tiungna bajuna salaki nu jadi musuh pertama nah pak Senin kedah acuk bodas nganyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh kamis ungu kabeh cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban mulian baju keprok bari maranehanana nu kitu teh matak bahasana hampuranya bahasana ya keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam nu make saragam demi Allah juga hayang balik teh keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam dan nu kudu ku urang disaragamkeun mah lain tiungna lain bajuna tah eusi hatena apakah urang geus saragam eusi hate acan lamun bener umat Islam geus saragam eusi hate santunan moal mungkin ku pahajian kabeh ge boga kewajiban hayang mere ka budak yatim bakal ngabreng ka DKM ieu abdi mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim ieu mantosan keur yatim mungkin budak yatim moal menang 500.000 bisa jadi modal keur kahirupan nu bangsa datang toong si Egi atuh anak angkatna Pak Deddy Mulyadi aya polisi wani nyentet henteu aya TNI wani ngahoak henteu aya ustad wani ngadegungkeun eueuh naha nu ditempo lain Egina tapi bapak angkat seorang gubernurna bapak aing tayeunana aing persib nu aing ari ibu nu saha kuat dianggap salakina nu aing kabeh tak eta teh picontoeun keur urang Pak mengpeung di dia aya pacamat lamun teh mah aya cek pacamat di dia aya budak yatim seberiji taroh nu santuna seberiji Pak Haji 44 leutik teuing 44 di pikiran ku pacamat cek pacamat jang yatim nya piatu nya dek mana sekolah anterkeun ku pacamat saragaman ku pacamat biayaan ku pacamat bejakeun ku pacamat bahwa kuring adalah anak angkatna sanajan nyakolakeun ukur 10 budak yatim aya hargana naik levelna nah bapak angkatna seorang camat lamun camat kikituan kades piraku henteu aya bapak kades cek Pak Kades kuring oge edek 10 biayaan pasantrenkeun ka Kiai Haji Abdurrahman tu di luhur bari anu teh keur ngecor cenah nama gejeng apal pan bieu minta sumbangan ka urang jadi we apal engke we lah kirim nomor rekening hayange mantuan sautek saeutik atuh biayaan ku Pak Kades 10 we nagog di sakola ieu teh anak angkat abdi budak yatim moal dibuli moal dihina naik levelna bapak angkatna seorang kades lol ustad sarua kudu miluan ustad ge 10 sakolakeun ku ustad biayaan ku ustad jujur eta budak yatim bakal naik darajatna naon sababna bapak angkatna seorang ustad lol kapolsek sok kudu miluan kabeh ieu mah lol bapak kapolsek siap akang oge der ngabiayaan 10 budak yatim yakin bakal dihargaan yatimna bapak angkatna seorang polsek tinggal nagog kuring nana gerhana siap 100 nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas dek 2000 ge nama keje ngalamun apan kuring mah keur ngomongkeun si Egi mah geus disakolakeun ta tinggal pacamat tinggal kades tinggal polsek tinggal ustad yuk bareng jeung urang ieu mah ngalamun wungkul ngalaman mah hanteu mau kujung keprok bro aduh bener Nabi Musa pananyakeun ya Allah ibadah naon nu pika seneng ku salira nah salat lain puasa lain ibadah haji lain sugan kangen Mekah tiap bulan lain
naon atuh nalika anjeun boga dahareun nempo tetangga lapar bikeun ku anjeun Allah lebih seneng kana ibadah eta salat keur dirina saum keur dirina haji keur dirina tapi sedekah geus ngalibatkeun beuteung batur Pak. Lain well bari mararoal bener ya matak berat nu ngaran hirup teh saha urang geura riweuh ibu keputusan nu terbaik keputusan Allah matak sing nya maca tahlil la ilaha illallah teh atuh la ilaha illallah sing nyaan maca teh teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu ngamampukeun aing Allah teu aya nu minterkeun aing Allah matak jelema naon akueun kabehan lagi ti Allah kabeh ieu mah pinter asa pinter daek asa daek alus asa alus bisa mun eueuh akang kumasia we tong sok ngaku diri apan la ilaha illallah mah teu bisa diaku ku urang la ilaha illallah teu aya nu mutlak anu kudu diaku ku urang illallah kecuali Gusti nah nagerhana sapetang nyarita cabut sapetangna ku Allah moal bisa naon-naon mata kuring bisa na kieu lain kuring pamere ti Allah kuring kudu bersyukur sapetangna pake wirid pake ngomongkeun agama coba lamun teu bersyukur pakai ngomongkeun batur maka ku Allah teu dibere nyari huntu ngarah eureun ngomongkeunana ta ibu gaduh cepil heg pake dina jalan Allah ngadengekeun kana bab alus insya Allah cepil teh kuat nepi ka kolot moal budeg da ieu mah ngora-ngora bararudeg nya heudap sia teh mah kana gosi teh dungdak dengdekna eta na negerhana nu jomblo teh kitu cekek geura keur ngeureunkeunana eueuh deui Pak digenggeureukeun ku pun lanceuk ku ketua MUI bakal ngalawan panatik teuing digenggeureukeun ku Pak Haji Yayan bakal ngalawan lah cicing tong panatik kumaha dewek Pak dicarek jelema keur resep bakal ngamek Pak dieureunkeun ku Allah mangga lawan ta Allah kumaha cara ngeureunkeunna dibere budeg pek ibu ngawangkong jeung budeg capek bener matak bisi di dia aya bapak-bapak nu sok tujah tajong tujah tejeh ka pamajikan sing sabar ibu sing sabar nyengeurepan salaki kitu tinggal tungguan waktu Allah nu bakal ngeureunkeunana dibere leumpang kieu tinggal bikeun bujur ibu mangga jejeg moal teu jeble harita keneh matak alus nama keur jelema nu sok doraka nu keur maksiat dieureunkeun ku ustad hese ngadon nyebut fanatik kumaha lamun dieureunkeun ku Allah sedangkan Allah mah tanpa mere peringatan langsung Pak dak we langsung harita jalma memboga peringatan keneh pupuntenan heula jelema Allah mah geus taak-taak teuing mah bener ya tah nu pararedit nu pedit boga harta tapi pedit engke sadar mah geus kolot nalika hartana geus beak ku anak incu lamun mah dipake nyieun masjid teuing lah gandeng matak naon lamun boga cita-cita teu mimiti ibu tuh matak ilmu tegening gawe bu sok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mana gawena subhanallah maha suci Gusti Allah ai gawena moanya dina bibir subhanallah ari gawe panasan ku batur meureun nu diomongkeun subhanallah teh maha suci Gusti Allah berarti eusi hate teh kudu ditoong ulah sirik ulah pidik tong jahil tong kandiaya tong panasan tong istren tong panastren tong dudupak tong rurumpak tong keheul ku milik batur subhanallah kudu asup kana hate ieu mah karek di dieu subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu subhanallah batur meuli motor ratug angen subhanallah batur meuli mobil digogoreng nih mah teu nganyuk subhanallah batur meuli sawah ka rumah sakit subhanallah batur nyeun imah paeh mana subhanallah teh gawena jadi nu dituntut ku Allah itu imali mana amalna imali beramal kardas nu diomongkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah nah asa kapuji wae
tarawehan ge tina 30 poe teuing sabaraha poe nu ditampa ku Allahna. Nah da paragbag teuing status Facebook teh. Tapi alhamdulillah taraweh ke-6 lancar, ka-7 ka-8 leungit status ya orang eureun tarawehna. Berarti tarawehan hanya sebatas untuk status Facebook, Pak. Ibu-ibu beberketekan seuri eta teh kasindiran kajekok ongkoh teh. Nya. Ubi uninga di akhirat nu ngoncoran iwatiku maca Quran. Bener tuh, Bu? Nyeng kolot baheula geuning sok aya pepujian di masjid. Di akhirat teh poek nu ngoncoran iwatiku maca Quran. Kabeh nyaho. Nah hari kana HP ngagugulung 24 jam. Eueuh kuota meuli deui, leungit HP meser deui. Bener teu? Aya batur nelpon teu kaangkat, dibalikan deui nelpon. Eta kanu kitu kuat garcep pisan. Ini tawasulan jeung pun lanceuk. Aduh, karek maca Yasin jeung sadeel atuh da. Nya sadar urang teh teu sapersen-persen acan beramal teh bener. Heueuh, tanpa syafaat Kangjeng Nabi saha nana gerhana. Tanpa pitulung Kangjeng Nabi saha ibu, tanpa syafaat Allah saha bapak matak hirup geus tong loba di aku. Keputusan Allah mah terbaik, Ibu. Ibu boga salaki petot tarima. Nah Allah maha uninga kana kaayaan hati ibu. Ibu can siap lamun dibere nu kasep bari beunghar can siap. Mun ibu dibere salakinya kasepnya beunghar hiji WA-na loba dipariksa. Lamun telat balik bakal dibaeudan awet rajet. Nah sieun dipaok batur da kasep jeung beunghar. Coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeun. Malahan ditanya ke Pak Kades, Pak Kades, caroge abdi can uih, naon di posrona sare, wios, eueuh kahariwang, nah petot eueuh pulungeun. Coba lamun jeung nu kasep bari beunghar, init ibu kamol, ceritana deuk meuli tiung denai, kurumuy budak parawan, lipstikna murag, dicokot ku salaki ibu, neng, ieu lipstik tinggalin, kumaha ceuk si neng, nuhun bapak, kumaha ceuk bapak, sami-sami. Juga jang ilok ibu pira kadar nyebut sami-sami. Mah ieu tiung denai semi-semi. Mah eta selop semi-semi. Mah bade jajan baso semi-semi. 7 poe ngabahas sami-sami. Nah timuruan coba jeung nu petot boro-boro lipstikna dicokot jug diantarkeun nepi ka imah ge jug. Jadi ayah hikmah matak takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bag jadi kun payakun milik Allah. Manusia mah tinggal narima tong sok milu ngatur kana pengaturan Allah. Beres hirup. Bener? Sadeo. Sok ibu lalajoan kuring. Lamun lain pengaturan Allah, Pak. Aya merek pi ustadeun demi Allah eueuh. Di mana ustad kieu? Aduh. Buuk lakli kaluhur. Baju nu kieu celana kieu lempang ge kuat rusuh da meureun ari ajengan mah kudu kieu aduh aya urang udah hoream lempang kitu teh lila teuing otak ti ditu nu ngajemput di ditu urang mah geus di dieu teh Pak. Nah asa horoream gitu tah lamun kokodo moyoan teh jalan ka pipir ongkoh Bang. Nah heueuh atuh da soalnya ngingkik lain ngingkik ustad tadi oge cek pun dulur pan dipanggil pan cek pengatur laku pengjejab acara kanggo ngisi waktu tausiahna disangakeun ka pangarsa nana gerhana nu kabayang ibu pangarsa udang badag gamis ngangsar kurumuy keceplek jiga ojek online lamun lain takdir pangeran demi Allah moal aya nu ngulem Pak. Nah tak kuring ge apal ustad mah pun lanceuk tak ustad asli mah ieu mah palsu. Kuring mah deuk ngaku we palsu Pak. Palebah mana palsuna karek ngomong nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nolong nu susah. Tinggal kieu we DKM naik. Sae ceramah teh ka hartos, yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin, nya cing teh. Tak aya nama punten amplop moal dibikeun. Cing tenaha pada KM dek ngagugu cariosan salira kudunya ka fakir miskin cicing heula tong wara keprok dijawab ku kuring lain ta tadi ngawe teh beunah moal datang bener Pak ayeuna pun lanceuk Pak Haji Yayan nah berbicara tentang yatim tidak
berbicara tentang miskin henteu geuning praktek nama anjeunna nu ceramah mah ieu Pak mata kampura lamun cek batur ustad palsu padulilah teu kudu riweuh teu kudu asup kana hate teu kudu baperan hirup bener sadeo eta cek urang ge hirup teh keur melaan kapalsuan lalieur kira aduh urang geus sadar atuh Pak nya aduh ieu ustad kieu aing mah naon anakos nu gelo teuing salah manggil meureun muka jeung ngalagu cenah Pak ngalagu gua dianggap anak buah Yayan urang keun dah hirup mah di dinya tempatna ngan naon nu jadi alasan urang ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur naon alasan hayo geura teangan alasan naon alasan urang geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur ijin ka batur naon nu jadi alasan sabenerna alasan jelema geuleuh ka batur lantaran batur bisa urang can bisa sirik mata keur jelema nu sok geuleuhan ka batur bersihan eusi hate ku kalipad subhanallah yes sahebat-hebatna pun lanceuk tausiahna pun lanceuk Pak Kiai Haji Abdurrahman ketua MUI hebat tausiahna abdi guguru ti anjeunna sahebat-hebatna anjeunna disingareupan ku jelema nu kotor hate punten moal kapake da jelema nu kotor hate malin hayang ngadenge ceramah hayang nempo ka caletotna anggar bibirna teh iya tapi sabalikna keur jelema nu bersih hate budak leutik wae bisa jadi guruna urang apal Quran urang apal hadis nyaho kana kitab salat osok ngaji pinter punten Pak bandingkeun jeung budak boloho teu apal Quran teu apal hadis salat tara ka masjid henteu ngaji ge lamun dititah budak tapi pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng ayeuna urang nyaho Quran nyaho hadis apal hukum ka masjid tapi lamun pasea 7 poe can tangtu anggeus ternyata Quran dibandingkan jeung fitrah Allah luhur keneh fitrah Allah nu aya dina budak Quran nu aya di awak urang can dibawa kana kapitrohan nu sanyana well mata ngaos Quran teh kudu bareng jeung fitrah hate fitrah teh naon suci heuh jadi kudu bersih hate maca Quran teh ayeuna budak teh apal Quran teh apal hadis ka masjid jarang salat hanteu tapi gelut jeung budak tatangga sajam 5 menit pakaleng-kaleng coba inungna tuh 3 tahun ngaraku sorangan nuhun ibu 200 ngaku ngana harek kitu wae baeud ka tetangga matak nu ngaran hirup mah geus cicing dina angka 0 angka 0 teh kosong jadi la ilaha illallah teh tempatna kakosongan lalaki itu bagaikan kopi dan gelas Bu tapi lalaki mah geus bisa la ilaha illallah bagaikan kopi mah kadiekeun kopi nah anu dibikeun teh ku ibu teh bubuk kopi geus menang ninyuh geus dina gelas malahan geus make gula geus dikocekeun bapak mah tinggal nyuruput teu kaciri eta dina kopi disebutna kopi padahal di jerona aya sababaraha hiji ti mimiti gula ti mimiti kopi ti mimiti gelas tapi anger nu disebut adalah kopi lalaki kudu seperti gelasna sanajan disebut kopi tapi gelas teu make teu disebut gelasna gulana tempat ngamisan sanajan teu disebut gula jeung kopi tapi kopi bagai tanpa gula bagai aku tanpa istriku waduh huhuy aral atuh da ya masjid ieu megah badag ngaharewos itu masjid ngaharewos naon cek kenteng teu ngarasapan kentengna cek pondasi teu asa pondasina cek tihang teu asa pangtihangna cek kaca teu asa pangkacana tapi anger masjid bangunanna adalah sebuah masjid beres Pak teu silih aku matak jalma lamun hayang maju tong coba-coba ngaku nu urang aku ieu kabeh ge kudrot pangeran geus moal panas tihang ku kenteng geus moal panas kenteng ku kaca geus moal panas kaca ku pondasi nah kudrotna cicingna dina bagian masing Bapak polisi, Bapak TNI, Bapak Kades, Bapak Ustad sok sing layet keur ngabangun ieu nagara Bapak polisi tugasna newakan penjahat matak polisi mah gede awakna waweg sorana angkat tangan sieun penjahat ku polisi coba lamun polisi kieu angkat tangan
Komo aya polisi newak penjahat, tewak geus moal aya ngaruh Pak. Matak polisi mah tinggal pun dulur anu teh Ciawi Tasikmalaya. Bapak polisi wawag dawag gede sorana, polisi wibawa negara aya di polisi, bener. TNI wibawa negara aya di TNI, mata polisi aja TNI kudu berkesinambungan, Babinmas aja Babinsa bersatu dina melaan ieu negara. Lalakon negara aya di TNI aya di polisi. Wibawa agama aya di ustad, mata lamun ustad jeung ustad parasea ragrag wibawa agama. Aduh. Nama rebut ke naon atuh sebenarnya sadaya Bapak TNI tugasna nyiapkeun lado songsap merah putih orwo rok 2 poe di puskesmas da beunang genggerongna da tarik teuing pun lanceuk nya ge pun lanceuk jadi ustad entong hayang tugas nyiapkeun bendera moal kataekan engke pun lanceuk mah dina doa. Tah lamun polisi jeung TNI bagian ngadoa bahaya, lamun karakter polisi datang ya Allah moal teh dicabok mah ku malaikat. Serenkeun doa mah ka ustad, da ustad mah pan lentong Al-Fatihah tuh. Tidinya ge geus katempo gambaran hirup yen jelema teh kudu cicing dina fungsina masing. Bapak Kades pan pembina upacara. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Kumaha cek Kades laksanakan. Teu kabayang lamun Kadesnya jadi lebih ongkoh. Moal teu mangalajeng. Geura cicing dina tugasna masing. Keheul atuh da. Tah majuna negara, majuna masjid lamun caricing dina tugasna masing. Heeh ya. Tuh toong masjid daya nu hadir ka dieu teh ulah ukur awakna kudu jeung hatena atuh. Saha beto nu nyebut loros-lorosan. Oh ibu oh loros. Urang toong atuh akhlak Nabi di masjid. Palingan zaman Nabi masjid hiji saminggu jug jadi 2, masjid 2 isukna jug jadi 3. Masjid 3 isukna jadi 4, cepet perkembangan masjid jelema loba nu kabita ku masjid. Naha sabab akhlak Nabi dibangun di masjid keur umat. Kunaon aya urang masjid loba kuat araremung, kuat hararese ka masjid kuat ngingarupan pasaran jigana teh nyieun badag nu sian mung. Urang toong bisi-bisi urang nu salah sabab nu ngaran masjid ternyata lain sebatas salatna, lain sebatas zakatna, lain sebatas saumna, tapi makmurna masjid kudu mampu ngamakmurkeun jelema di luar masjid. Berarti nu di jero masjid kudu balageun. Lamun teh di masjid aya 100 jelema, ceuk nu saurang, urang euy 50, ceuk nu saurang urang 50, urang 50 sok kalikeun 50 kali hiji 5 juta ku 100 jelema. Berarti santunan teh lain satahun sakali, bisa jadi 5 juta bisa nyakolakeun budak, nyaragamkeun budak. Masjid mana eta? Masjid Cisonari. Rabeng jelema datang ka dieu kapita ku ieu masjid lantaran masjid jadi solusi keur kamakmuran umat. Apa Nabi teh kitu? Abu Bakar boga tugas, Abu Bakar kunaon si fulan teu datang ka masjid? Ya Rasul, udur parna. Kumaha ceuk Nabi ayeuna mah salat teh entong lila teuing wiridan teh nu ponok wae. Nah aya naon ya Rasul? Urang ngalongok nu gering, urang perhatikeun, beres salat dekul wiridan, dekul ngadoakeun ti kaanggangan. Geus kitu diacungkeun, "Hei sahabat kami, saha nu boga duit anu leuwih?" Ceuk Utsman bin Affan, "Abdi ya Rasulullah." Kadiekeun, "Mangga atuh ya Rasul." Hayu urang ngaleut, "Bring ti masjid nempo nu gering." Ditanya sabaraha poe anjeun gering? 4 poe. Geus ka dokter parantos beak sabaraha? 500. Kumaha ceuk Nabi? Geus tong loba ngomong, yeuh ku kami digantian 500 bisi anjeun can kuat ka masjid eueuh keur dahar, tah ku kami digantian. Ti saha ieu? Ti kami jamaah masjid. Isukna nu gering jaregjeg datang deui ka masjid. Naha masjid aya perhatian ka jelema nu teu ka masjid. Well tah ayeuna urang da raek nempo nu gering teh lamun kanu beunghar ka donatur di umum-umum. Bapak-bapak ibu sok bapak-bapak ibu-ibu di urang teh aya nu udur bari donatur masjid bari karek sapoe teh
Hayu orang ngalet bring ka donatur bari nusuk ka masjid mah coba rakyat letik setengah paeh diarantap di mana letak Islam keadilanana well cenah Islam teh rahmatan lil alamin di mana jadi rahmat keur saantero alamna naon ibu kikieuan oh oh Jabar istimewa bapak aing deui beres gitu isukna teh ya Rasul abdi ka masjid deui sehat alhamdulillah ya Rasul ieu nu nerangkeun masjid teh hei jelema-jelema asup Islam nah kuring kudu asup Islam akhlak nabi jeung sahabat karasa ku kuring matak nu ngaran perbuatan lain nu katempo lain nu kadenge tapi Islam bakal asup lamun Islam geus karasa ku perasaanana Keheul atuh da doa Abu Bakar kunaon si Fulan teh hadir ke masjid ya Rasul si Fulan teh gaduh sametan kamana hutangna eta boga hutang ka warung nu deukeut masjid matak ieu masjid tong deuketkeun jeung warung pan anu ka masjid eueuh nu moal duit aya yang udud heula ngeslok heula ka warung poho meureun akhirna teu kabayar eureun ka masjid daerah kumaha ceuk Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih pangmayarkeun karunya nepi ka eureun ka masjid lantaran hutang Utsman bin Affan deui pandakwana ku harta Utsman bin Affan abdi ya Rasul pangmayarkeun Abu Bakar tepungan si itu nu boga hutang bejakeun yen hutangna geus lunas tong dibeja-beja ka batur bejakeun hutang anjeun geus lunas Nabi sono ka anjeun cing di dieu lamun aya nu gebleg hutang kunaon cek DKM teh si Fulan teu datang gaduh sametan pa DKM kasaha sametanana kanu deukeut masjid ieu kumaha cek DKM bener ipis iman lain ipis iman hutang Pak matak Islam jeung Islam juru turun hadis Nabi kal jasadul wahid kudu saperti hiji awak anu nyeri hiji maka anggota awak nu sejen ngarasakeun kanyerina bener tamatak ieu ge Pak Haji Yayan santunan ulah Pak Haji Yayan wungkul ibu ge kudu ngan meureun Pak Haji Yayan gede atuh ibu mah leutik bae we ya ada lol deui beres salat subuh Kangjeng Nabi nyingareupan jelema nu balik pagawean taruh wiridan beres salat Assalamualaikum gajleng Waalaikumsalam gajleng nepi ka geus lila-lila teuing ku Nabi ditanya Abu Bakar kunaon aya si Fulan nepi ka mu ngaaminan doa kuring kumaha cek Abu Bakar ya Rasul lain aliman ngaaminan doa salira da sidik butuh ku doa salira naon atuh naon make jeung balik tuturkeun Abu Bakar dituturkeun Pak tiap salat subuh dituturkeun ternyata datang ka imana keur ngasupkeun curug kana baham anakna dirogok ku Abu Bakar ditanya kunaon budak nepi ka dilogokan kitu Abu Bakar kuring teu milu wiridan teu milu ngadoa jeung Nabi kuring ke salat subuh rusuh teh sok sieun aya korma tatangga kadahar ku anak kuring nepi teu kadinya pemikiran urang nepi ka sieun korma tatangga kuring kadahar ku anak kuring lamun nepi ka asup itu hukumna adalah subhat subhat teh deukeut jeung haram mung kuring lamun anak kuring diparaban ku barang subhat sabab itu teh tetangga teh Yahudi kormana ngaramboy kana buruan kuring maka sok aya nu ragrag didahar ku anak kuring maka kuring teh rusuh salat subuh teh naon sieun anak kuring ngadahar korma eta balik deui ka masjid cek Abu Bakar bari nyegruk ya Rasul geuning jalma teh lain mu ngadoa lain mu ngaaminan lain mu babarengan jeung urang-urang ngan sieun anakna ngadahar barang subhat nya aya naon aya korma anu Yahudi ngaroyom kaburuanna sok ragrag didahar ku anakna nyurucud cai pano Nabi saha di antara urang duit nu boga leuwih cek Utsman deui abdi ya Rasul beuli kormana pikeun ka jelema eta jauh alak masjid urang mah jauh nyaho urang batak diomongkeun teh jauh lamun mah masjid geus saperti kitu tong keung bakal eueuh tong keung bakal saat kuring yakin Pak ieu masjid sagede kieu terlalu leutik bakal loba jamaah anu asupna lamun masjid geus bisa merhatikeun jelema di luar masjid matak makmurna masjid lain hanya sebatas jumlahna loba nu ka masjid tapi makmur masjid kudu bisa ngamakmurkeun jelema di luar masjid kahartos ya tereng ngeusan euy lain da ibu teh jara rauh ti mana ibu ti mana ti dieu ka ditu sabaraha jam sajam uih ayeuna uih
Oh, nyarek maghrib di jalan. Inilah fungsi masjid matak. Ternyata punten. Matak lamun urang aya santunan satahun sakali hampura. Pek tuluikeun ngan aya nu leuwih. Naon eta merhatikeun lain sebatas santunan satahun sakali na da budak yatim teh hirup satahun sakali. Jamin sakolana, bere kadaharanana, sugemakeun bajuna, mun bisa pek pangmelikeun imah cenah cicing di imahna supaya budak yatim teu caricing di jalan. Lebih memanusiakan manusia, bener Bu? Ngan ku sabab di urang karek ayana santunan satahun sakali eta ge lumayan. Ngan mudah-mudahan kahareup mah ulah sebatas santunan setahun sekali tapi kudu bisa ngajamin kahirupanana seperti anak urang. Apan kabita ku hadis Nabi, umat kami engke jeung kami ibarat curug jeung jajangkung. Saha ya Rasul? Jalma nu merhatikeun ka budak yatim. Laras? Ibu, urang atosan da sim kuring bade ka daerah nu sanes, ibu oge da kudu magrib, komo ieu ibu teh dieu cenah bejana sajamnya. Aing ngaran-ngaran saja hampir aku barek bari lempang atuh. Sing sarehat sadayana, sing paranjang yuswa sadayana bari berkah. Doakeun para ustad, para kiai nu aya di tempat sing berkah ilmuna, panjang yuswana, sing makmur masjidna, sing soleh tur solihah pala putrana. Mangga ibu urang shalawat sasarengan, saurna bade aya naon itu Pak? Gelar sorban. Pun lanceuk pingpin sholawatna, abdi bagian ngolona. Kerjasama. Ibu lawa kamungkar sesakeun duit saperak dua perak pasikeun kana sorban insya Allah manfaat. Sholawat dipimpin ku pun lanceuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.